Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas 3? Sehat? Daramang? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasihan kesehatan ya. Jeung kesabaran sabab dugi ka ayeuna urang cantiasa lebet ka sakola ya. Masih diajarna masih PJJ atau masih diajar belajar online daring ya. Ayeuna urang teraskeun materina di bab 3 ya, sabab minggu kamari urang tos ngalaksanakeun PTS ya, pertengahan penilaian tengah semester ya. Nah, dina bab 3 ayeuna orang ngabahas tentang hemat energi ya. Sabab naon orang kudu hemat energi ya. Nah, sebab dina kahirupan sapopoe ya, orang merlukeun energi. Contohna naon? Listrik, terus cai ya. Nah, contohna listrik ya. Listrik teh manfaatna teh gede pisan pikeun kahirupan manusia. Nah, sabab hampir sadayana kagiatan manusia ngagunakeun listrik ya. Misalkan jika contoh naon, acara rajaban, muludan ya, terus upacara di sekolah pasti orang memerlukan listrik kanggo mic ya. Tuh. Nah, di handap ieu aya bacaan ngeunaan hemat energi. Nah, bisa dibaca ya. Hemat energi, hemat kana cai. Ya. Nah, di dieu dituliskeun cai teh penting pisan pikeun kahirupan urang. Ya, jadi mun urang teu aya cai, urang moal bisa nanaon, moal bisa mandi, moal bisa nyeseu, moal bisa nginum ya. Eta ya. Sabab eta cai teh kaperluan urang sapopoe ya. Soalna lamun teu aya cai pasti teu aya kahirupan, tumbuhan ge moal hirup ya. Ya. Nah, kumaha beh cai ieu? Nah, urang pentingna ngajaga ya, penting pisan ngajaga kebersihan sumber cai di sabudeureun urang. Nah, contohna di mana? Di walungan. Nah, jadi kumaha carana cai urang teh sina bersih? Nya eta urang kudu ngajaga ya. Jadi supaya air kita bersih, kita harus menjaga air. Contohnya di walungan atau di waduk atau di danau ya. Jangan buang sampah buang sampah sembarangan. Buang sampahnya itu enak aja ke got, ke sungai ya. Jadi bikin mampet. Nah, itu ya. Nah, terus ya, nah bisa dibaca ya. Bisa dibaca dugi ke halaman 36 ya. Nah, mitos dibaca ya. Terus kerjakeun pancen mandiri ya, bagian hiji jeung bagian 2. Ai bagian 2 mah tinggal ditarik set ieu. Nah, nomor hiji ieu jawabanna di mana ya. Saban poe urang titik-titik cai pikeun kahirupan naon tah? Aya jawabanna di dieu ya. Terus penting pisan ngajaga titik-titik sumber cai sabudeureun urang. Nah, tah aya di dieu jawabanna. Cai teh tina keran ulah terus sina naon jawabanna ya. Jadi kalian jawab bagian 2 itu cuma cukup tarik garis ya, dari sini kemana nih, dari sini jawabannya ya. Cari sama kalian yang ini, cari di mana garisnya, cari ya.
Itu aja materinya, cukup hari ini ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Oh ya, sancada can ditutup. Tugasnya Bapak antosan paling telat. Tugasnya itu paling telat hari Minggu jam 10 malam ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.